Tilu nyaeta babarengan sareng jalmi anu soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabirin. Belajar urang ti jama-jama nu salobar. Nah henteu mencontoh ti Rasul, nah henteu mencontoh ti sahabat Rasul. Kunaon diarangkat martabat darajatna ku Allah? Karena sabar, karena istiqomah, karena tawakal. Opat nyaeta sering ngupingkeun belajar ti jalma anu soleh. Illalladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum magfiratu wa ajrun kabir. Lamun hayang bener soleh, hayang bener urang robah diri, hayang bener berubah pikiran, nyerobah pergaulan. Tapi lain menganggap orang lain salah. Teu kudu nyalahkeun nah. Kenal mangga jeung sasa oge bebas. Ngan urang kudu bisa memilah jeung memilih mana nu nganterkeun pimanfaatkeun, mana nu ngadon ngajak kana pimadarat.